Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Aya naon neng ngebel tak? Iya neng tas uwi ti Arab. Pangajemputkeun lah. Astagfirullah. Jauh atuh biro aku kudu neng ke Arab. Iya ari A, geblot teh leungit-leungit tiba heula. Pangajemputkeun ka Payun. Neng mah kan teu ere cek kangge ojek. Duitna can dikeuretan. Oh, nya. Sugan teh titan yang ke Arab. Tapi dah teu bisa neng euy. Teu gawe ripu ye. Karagok loba pagawean. Emang ti iraha dia adek gawe. Biasanya kan gawe molor. Sabuat putus jeung neng we, jadi getol daekan gawe. Oh na tuh A. Pada miwarang si Aep we sina ngajemput ka dieu. Gue aya ngopi. Tuh mang diharap mang tuh ngetangka arah 260 derajat Celcius. Tah didinya. Ep. Bisa pangneangeunkeun bibi teh di Payun. Si Abadru tuh bisa neang. Kelabi rupa ciweuh ye. Tak kana ojek gue heula. Assalamualaikum. Duh boga Allah tapi saruana pika sebeleun. Kumaha euy? Diisisan penumpang? Tuh, pengurtisan coba budak di rumah kamu dia yang beli japat. Loh, cumur sia kawin dia acan. Jojo budak yang japati. Gua sia mah ngajalangan japatinya jang. Cali heura aing ngomong teh padu ceplok wae. Aduh. Udah sia mah kawin dia acan geus ngomongkeun budak yang japati. Aduh, ngojek tetiseun wae ya teh euy. Kalau kabe aku ngopi jeung udud gitu. Poek hirup teh poek gitu aduh. Jang euy, dipikir-pikir mah di pangkalan teh ngopi deui. Lah, maneh mikiran naon jang? Ngopi ti urang, udud pangmayarkeun, maneh mah marjuki ka karetaan. Naon deui maju ke karetaan jang? Sekarang ngadengina urang. Yo, dengekeun nya. Marjuki ka karetaan udud beuki menang mentaan pas eta mah pantun teh pas asli jang maneh mah Tangkurak. Kan apa jang dewek teh boga duit sanggeong aya penumpang sok disorobot ku maneh. maneh mah jang pas aya penumpang tuda leleda yang geus we ku urang di serepet Tinglah pokoknya mah mun aya penumpang aya mah kudu ku urang moana. atuh jang kop oi Empo siati sebuki gelis wae balik ke Arab deui. wow anjir jang euy geus jiga artis nu dina iklan geuning. Artis naon dari mana? Terus sok dina iklan nih, iklan salep. Salep mana yang meureun tah urus salep. A, ojek. Sanes neng supir beko. Anjir capru. Ih leres A, anterkeun abi uwi. Nya tuh neng ojek. Lah ku acang anterkeun. Nah jangan Jung lah. Hanya ngelapan motor. Duh, milik mah ada mau kemana jang Payunya. si ini si serobot jiwa. Tapi satu gini. Nuhun ya A. Mohon sami-sami neng mana? Arab, tapi kieu.
Yo bro yo, tulungan aing blok yo. Bro, Waalaikumsalam. Bro, tulungan. Gimana? Kieu nya apa ciu teh da main game. Kalau bio, kagok yo berperang. Yang Wah. pangkatnya geus cerowan Teu yo. ngarti bibi malah. Aji, chicken euy. Kala di screenshot lah yang update status IG story. Ari bibi mangkat di ditu di Arab jam sabaraha? Jam 4 subuh, Biar bi menitereh gini kan. Ai bibi naik naon tuh ka dieuna? Ayeuna ka karage jam 8. Berarti di Arab ka dieu kan 4 jam. Ih, blekok. Jam 4 subuh poe Rebo panan. Ayeuna pan geus di poe Jumat. Oh, sugan we naik buruk bi jadi tereh datang ka dieuna. Geus, ayeuna mah mending keneh pangmelikeun sampo keur bibi ka warung. Nya bebi, tapi aep bukan artos kanggo meser kuota. Da kuota aep salit di ieu tos bade CF. Aya kana duit meni hejo, aya tadi di titah neang meni hese pisan. Atuh bi da kagok tadi mah hampura tuh. Sabaraha ding meuli kuota? 2000 mah hi. Aduh. Emangna meuli cilok bi 2000-eun. Nya atuh ye. Mah hi meureunnya sakitu. Siap Bu Bos. Aep mangkat heula atuh nya. Benar ngusap pernah lo doang meni hesek we menang teh. Cik atau lauknya orang gimana ka aing dia. Naon dia? Cenah bibi maneh karek ulang ti Arab. Nya tuh aya di imah cara datang. Atuh bejakeun ke Arab Badru karek ulin teh imah. Rek dibejakeun. Tapi kudu diburuhan. Mun teu diburuhan mah embuk aing mau ngabejakeun oge da. Sia lain dulu nasihati ku aing dicapluk. Engke diburuhan mah tenang mun urang geus di imah. Masuk main capluk wae Pak. Geus ki kurang dibejakeun we. Ada yang pokoknya. Duh, mantap sip lah mumpung aya balik ka lembur siati. Aing diajakan balikan deui pokona mah. Neng teh aya pi obroleun. Bade nyarios naon Neng? Jadi neng teh hoyong putus jeung Aang. Ai salah di mana Neng? Neng jo yang mutuskeun A. Aya mah teu salah. Kan Yati teh berangkat ke Arab jadi TKW. Jadi ayeuna mah kita putus. Ya. Astagfirullah. Besok inget baheula aing keur bobogohan. Setelah aing ngabararete ieu mah mending ka pangkalan si Ocid we jeung si Maleh. Naon nih sama geus nyerobot dewe penumpang aing di Bandung nyati nih penumpang teh. Heh, geliling puso, cek aing naon. Maneh maloba ngagaya. Jadi si Neng Yati teh keseleun. Jadi ku urang we diangkut. Ulah gitu leh, pada aing jeung bayareun jeung ka kos Sipa. Salah eta. Maneh makalah nginjem ka kos Sipa, padahal mah ka urang we. Emang maneh boga duit? Eueuh sih. Sepet aing. Aing barudak 2. Ruas ku aing. Duh, ai sia bro. Pagawean teh ngareruas aing nya aya untung aing teu boga penyakit arateul. Kela. Non urusan jeung penyakit arateul asa teu nyambung we. Oh, salah cok, maaf. Jantungan gitu. Oh, geus peup ulah sok kalah ngacalapruk marane mah dasar tukang ojek sia mah. Tutup botol. Kieu ge aing mah daek digawe tuh jiga maneh ngan sare we hayo.
Si masuk padu kayak ngomong teh. Kira-kira aja pengacara. Anjing banget gak kekeset gitu sih jadi pengacara. Heuh, jang sarua aing teu percaya deh. Bis puguh aing mah pengacara. Pengangguran banyak acara. Wow. Anjing nih kompak. Mana geus apa can? Sia tigis balik ke Arab na. Heuh, tadi kurang diantarkeun ka imahna. Anjir, meni seungit euy, aduh. Harum. Ya, samemeh kamaraneh duaan, Neng Yatima geus nelepon ka Badru teh heula. Wah, teh bogaan ning nyatina kan geus putus anjing mana, Bro? Kelak. Urang ge hayang ka Neng Yatima euy. Cicing heula. Neng Yati ek diajakan balikan deui ku urang, XCLBK. Teh sudit yang kudu balikan jeung mana mah. Kurang apa nama? Cicing heula. Neng Yatima bagian urang. Neng Yatima moal daraekeun ka maneh mah, pasti ka urang. Geus euna mah cong pahala menangkeun Neng Yati rek. Oke, siapa takut? Kumaha mana, Bro? Rek duluan moal bisa deui we. Yo, tingali. Pan si Yati teh mantan aing, piraku aing teu miluan. Geus berarti kabehan ya geus sepakatnya. Nah, kayak mulai anu curang kartu merah. Dasar penyuk beko. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.